Kang Dori. Pangestu. Abdi manireueus pisan bingung pisan tiasa silaturahmi ke AKTP. Sepang deui sareng kakanda anu tos lami tepat-tepat harita urang teh nuju basa usum syuting naon nya bener. Harita 7 hari menuju tobat. Tapi Dori ngaros binga. Jadi teh popon upami istilah Sunda mah sapangkek. Non teh sagoreng pangkek, sagoreng pageuh gitu tah. Konsisten. Nya tika pungkur teh popon tetep teh popon teu berubah janten entok. Eta. Eta ngomong ngaras bingah Dori mohon. Komo kanggo ieu salah beca mah nya. Mohon. Abdi mah da kieu-kieu oge alhamdulillah pajeng teu pajeng. Pajeng kumasana? Kadang-kadang pajeng hirup teh kadang-kadang henteu gitu. Tapi da ari waruga mah tah eta terubah mohon. Apa Kang Dori? Popoyan? Leres popoyan mohon. Salina abdi mah siga popoyan sasampayeun. Tah di sampayan bade kolor, bade sarung. Buleun we. Aya robihna. Sebut naon ieu. Saga sesuatu pati kumaha cepot di pedar sareng si papi. Nu penting urang pandai-pandai bersyukur. Tah eta. Da jelema mah cukupna anu begang hayang gelut. Nya. Bener? Oh, ubar abad ka itu ka dieu. Anu gelut hayang begang. Nah, kita ada kemiripan dalam hal postur begitu tetap langseng. Langseng kasih limited edition limited edition mohon. Ese batur mah hayang awak siga urang teh komo Kang Dori upami apa upami ninggal abi nuju renang jebrak los di mana-mana acan make stocking pokoknya mah musak awak kami mah buat kana mending ngajeleh diri sorangan cenah naon justru cenah lamun bicara secara tauhidna berat ya. Lain tahu cubuntu secara tauhidna sok enak ieu urang kedah bangga jadi diri urang sorangan bener Kang Dori anu punten Dori maot teh popon ngantunkeun moal aya popon 2 bener Dori maot moal aya Dori 2 bener tapi aya loba Dori maot aya cadangan Dori naon Dora popon aya Kang Dori maot aya si Dora popon maot aya cadangan papan lain naon hutang pabalak listing lain tong dibacakeun masalah eta mah tong dibacakeun tapi ya ngomong-ngomong ya naon cenah geus aya bocoran cenah naon popon kan eksis di dunia seni tiba heula keneh ari eta apang bola nu ditukang geus jadi tidak isi roda ya tong dibeja-beja di dia tong Kang Dori ya kenapa apaan harita teh nya lapang bola teh aya sahektare setengah sahektare setengah ya belah dieu lah ieu teh aya batas di dieu teh anu kan lupa dikasih kan teu kan henteu ieu nu haji siron ieu nu haji haji ko belah dieu teh udah kang lotek punah Kang Dori lain masalah lotek Bapak yuk ngarasa bunga Dori selenting babanding angin kolebat babanding kaheula ieu beuteung mipot papuket kieu Dori kata bisa kieu tong wakap penonton AKTP salaki bingung ibu ari ibu mana harapan tukang dari pabeli ya itu tadi telepon tapi saupama urang boga awak sasakieu urang teh tetep diajenan ku jelema eta pisan lamun urang pegang rengkung ku hapuran mah kurang pangancen di masyarakat oge leasing oge dek nagih sieuneuh jeung ceurik ningali begitu nginu karelut kieu mah dek mayar moal kan urang nu sieun Kang Dori teh ngantosan DP tapi Kang Dori abi resep pisan reueus sakali deui reueus pisan jadi lamun bahasa ke usum nama speechless lah nya dipanggil ka AKTP teh mudah-mudahan tiasa ieu teh AKTP janten ajang silaturahmi seniman budayawan nu aya di Jawa Barat memfasilitasi justru maksud tujuan Dora-Dori sareng dengan AKTP ngulem salira teh kahiji nya eta ngawakilan pamiarsa hoyong uninga aktivitas rutinitas teh popon ayeuna naon abdi mah ayeuna mah kana pawang hujan da panggung nuju teu payung kayaknya gitu tong disubata gitu tak acan jadi ayeuna mah abi kanu dagang seblak ari mana dia marmo ada beja geus nomor teu mangki warima cenah popona gedeg atuh tak
lain tukang tambahan eta tukang kilo kulit parapatan. Oke, tepuk tangan buat Boy Babon. Kali ini Babon. Alhamdulillah.